Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abi Rista Deliana di kelas 11 IPS hiji. Ngadegna abdi di dieu bade nepikeun biantara anu temana Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin nu kusim kuring dipika hormat. Sataacana hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinkeun rahmatna ka urang sadaya dugi tiasa kempel di ieu tempat. Teu hilap shalawat sinareng salam urang curahkeun ka nabi urang sararea nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu hilap ka kulawargina, ka sahabatna sareng umatna nepi akhir zaman. Langkung ti payun sim kuring ngahaturkeun nuhun ka pihak panitia anu parantos masihan waktos kanggo sasanggem dina acara ieu. Hadirin anu kusim kuring dipika hormat. Ayeuna urang sadaya nuju aya di sasi Zulhijjah, di mana sadaya umat muslim anu mampu dina segi ekonomi sareng kasehatana diwajibkeun ibadah ka Baitullah. Dibarengan ku doa mugi-mugi jamaah haji cing dijantenkeun jamaah haji anu makbul. Amin ya robbal alamin. Hadirin sadaya, parentah ibadah haji anu geus dilakukeun ti zaman baheula teh tangtu aya parentahna ti Gusti Allah Subhanahu wa taala dina Quran surat Al-Imran ayat 87 anu hartina ngalakukeun ibadah haji teh mangrupi kawajiban manusia ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kanu tiasa ngalakukeun atanapi mampu ngalaksanakeunna. Salain parentah ngalaksanakeun ibadah haji di tanggal 10 Zulhijjah oge aya parentah pikeun mencit domba atawa sapi. Dina sasi Zulhijjah ieu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masihan hidayah kanggo ngalereskeun jalan supados ngarah ka jalan Allah Subhanahu wa taala. Rupina mung sakitu wae anu kusim kuring ditepikeun. Hapunten anu kasuhun saupami dina cariosan sim kuring aya pisanggem anu kirang merenah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.